Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang? Mugia hidup sadayana aya dina kesehatan, aya dina kesemangetan melaksanakeun pengajaran pembelajaran secara daring dina keayaan pandemi seperti ieu. Mugia hidup sadayana semangatnya, masih semangat kerjakeun tugas-tugasna, kerjakeun pancen anu dipasihan ku ibu bapak guru. Dina kesempatan ieu Bapak bade ngajelaskeun ngeunaan sajaknya. Sajak pasti hidup kantos ngadangu nonton atanapi maos dina buku ngeunaan sajak. Anu kahiji aya anu disebat perkara sajak. Naon anu disebat sajak? Lamun dina Indonesia mah disebat puisi teh nya. Lamun dina Sunda mah nyaeta wanda karangan anu rakitana biasana mah pinuku wirahma. Wirahma teh ku nada-nada nya. Sora anu ngandung nada kecap-kecap anu aya nadaan. Kauger ku wanguna jeung ku diksina. Diksi teh kumpulan kecap-kecap nya. Kecap-kecap lain dina ungkara kalimah, cara dina bahasa sapopoe atawa cara wangun prosa. Di sajak teh puisi teh dina bahasa Indonesia mah. Dina sajak aya nu disebut unsur-unsurna nya, bagian-bagian tina sajak. Aya dua, aya adegan lahir, aya adegan batin nya. Aya unsur intrinsik, aya unsur ekstrinsik. Adegan lahir nyaeta unsur fisik, sajak dina sawang tina wanguna. Ditinggal tina wanguna bagianana. Anu diantaranya nyaeta anu kahiji aya wangun sajak, atanapi disebat oge tipografi. Jadi bebas teu kaiket ku aturan anu sapada, dua pada jeung saterusna. Pada teh bait nya di hilap deui di kelas 7 dina pelajaran pupujian aya nu disebat pada, aya nu disebat pada lisan. Pada teh bait, pada lisan teh jajaranana nya. Jadi sajak mah teu kaiket ku aturan padana, bebasnya teu kedah non teu kedah misalkan dua pada, tilu pada, tapi mangga eta mah teu langkung. Teu kedah teu kaiket kuno namina pada lisan, kedah sabaraha pada lisan, 4 pada lisan, 5 pada lisan teu. Nah, jadi teu kaiket ku aturan. Anu kadua pilihan kecap, nu tadi nya diksi, pilihan kecap. Biasana sok kapanggih kecap-kecap anu geus langka dipake nya. Jadi dina sajak mah sok aya istilah-istilah atanapi kecap-kecap anu langka nya, anu urang non ieu teh naon? Asa neme ngadangu tah sapertos kitu nya. Contona kecap asih diganti ku duriat. Nah, saminya asih teh non nyaah diganti ku duriat nya. Duriat. Yang kecap sedih diganti ku kecap tunggara nya, sedih digentos ku tunggara. Jadi bahasa teh langka, bahasa teh klasik nya, kapungkur pisan. Anu katilu citraan atau imajinasi nya, pangaruh kecap kanu maca. Kumaha ieu cara ngaduikeun sajak sangkan anu maca teh marhatoskeun ngadangukeun leres-leres. Anu kaopat gaya basa atau figurati. Ngandung konotatif nyaeta basa kiasan. Jadi basa teh kiasan, basa-basa anu ngagambarkeun. Kayak orang bahas langkung genrena kapalihanapnya aya basa aya konotatifnya basa kiasan. Anu kalima purwakanti. Purwakanti teh padeuketna sora kecap dina unggal kalima nya. Padeuketna sora kecap dina unggal kalima. Tah semester hiji kantos idap diajar nu namina pupujian aya nu disebut purwakanti padeuketna sora kecap dina unggal kalima. Contohna ieu hejo pagunungan, paul lautan, tah hejo pagunungan. Ngan
sorana N, Paul lautan sorana N. Eta nu disebat purwakanti pada tina suarina tinggal kalimat. Saya kamarasan ngan satu genahan. Hijau pagunungan, Paul lautan. Jadi N sorana. Namun A seperti itu nya purwakanti. Saya katentranan ngan ancaman. Jadi sami yang tadi sorana N pada kedai sarang N. Kita unsur-unsur dina saja. Anu bagian adegan lahirna nya. Jadi disawang tina wanguna tina bagian-bagian nana nya. Tina bagian intrinsikna nya, intrinsik tina sajakna. Lajeng tah anu kedua nyata adegan batin atau napi ekstrinsikna nya kudu diteleman jeung dirasakeun nya. Jadi adegan batin bakal katinggal kurang lamun kurang diteleman jeung dirasakeun. Dina adegan batin ya aya opat anu disebut jujur atau sense nya. Sense nya pokok pikiran anu aya dina sajak. Pokok pikiran teh naon nya kayak orang sami-sami maca maos ngeunaan sajak. Pokok pikiran tina hiji sajak teh naon sense atau jujur. Anu kadua rasa atau feeling nya, feeling ngajiwaan dina sajak. Nalika urang bade maca maos atanapi ngadeklamasikeun hiji sajak urang kedah biasa ngajiwaanana nya. Ngajiwaanana sangkan si anu maca atanapi ngadawukeun eta sajak teh ngaraoskeun lebet kanu si sajak eta. Terus anu C wirahma sikap panyajak kanu maca sipurna non kedah raoseun kanu macana nya. Kanu macana atanapi kanu ngadawukeun. Amanat nyaeta pesan anu ditepikeunana dina sajak eta teh naon amanat atanapi pesan anu bade didulikeun. Nah eta adegan batinnya, adegan batin atanapi unsur ekstrinsikna nya. Jadi unsur-unsur sajak teh kabagi dua, aya unsur intrinsik, aya unsur ekstrinsik. Aya adegan lahir, aya adegan batin nya. Jadi tadi adegan lahir mah 5 nya. Aya tipografi, wangun sajakna, terus aya diksi nya, pilihan kecap, terus imajinasi nya, citraan, terus figurati nyata gaya bahasa, terus purwakanti. Jadi 5 adegan lahir 5, adegan batina aya 4, aya jujur, rasa, wirahma sareng amanah. Ya, jadi tidak kedah terang mana ieu nu kalebet adegan lahir, mana nu kalebet adegan batin. Ajeng. Wanda sajak epik jeung lirik. Nah, ya jenis sajak aya sajak teh aya sajak epik, aya sajak lirik nya. Sajak epik naon? Anu sifatna ngalakonan nya. Jadi ngalakonan sajak epik mah sifatna ngalakonan. Ngadadarkeun atawa nyaritakeun. Jadi ngadadarkeun ngalakukeun atanapi nyaritakeun tentang hiji jami, hiji non manusia seperti itu. Kulantaran kitu sajak epik mah biasanya panjang. Kulantaran sifat ngalakonan dina sajak epik mah bakal kanyahoan saha tokohna, naon etakna, jeung kumaha pamus tungganana. Ya. Jadi nyaritakeun dina sajak epik mah nyaritakeun hiji jalma hiji manusia nya. Sifatna teh kumaha, watakna teh saporos kumaha, kalakuanna saporos kumaha. Jadi saporos kitu. Sifatna teh ngalakonan, ngadadarkeun atawa nyaritakeun. Jadi sajak epik mah tadi disebut ge non biasana panjang nya, panjang cara nyeratna oge bakal panjang. Sajak epik lajeng. Tah, ieu aya contohnya. Contoh nu disebut sajak epik.
ngalakonan ngadadarkeun atau ngalakukeun nyaritakeun hiji jalma hiji masa. Yeuh judulna teh Yante Arkidam nya karya Ajib Rosidi. Tah orang sami-sami tinggalnya orang sami-sami tonton ye. Sajak Yante Arkidam. Nah, Yante Arkidam. Iya mah tingkat SMA-nya sajak tingkat SMA. Nah, seperti contohnya. Nah, kurang kada tiasa ngajiwaan. Nah, penjiwaan nananya nalika orang maca atau napi ngadeklamasikeun sajak penjiwaan nana seperti kumaha. Birahmana. Feeling rasanya. Ya, terus itu ya jadi orang kedah tiasa maca atau napi ngadeklamasikeun sajak teh nganggo wirahma ada penjiwaan seperti kumaha nya. Dia dia di aja. Anu kedua tadi ngenaan sajak epiknya ngena ngalakonan tadi mata ya masa wihna nya sajak lirik mah beda jeung sajak epik anu ngalakonan sajak lirik mah henteu ngalakonan jadi sawihna tadi mah ngalakonan hiji jami hiji manusia misalnya tadi mah henteu jadi contohna ye aya doa nya doa aturan Pak Oto Iskandar Dinata junjunan pangnangkepkeun eta nyawa nu indit taya nunanya taya tapakna di dunia angin pangusikeun sapangusi buana yen aya sinatria nu perlayar di wewengkon langit Sunda bulan baturan eta nyawa nu ditundung di tempat baktina taya nu daek ngajungjung panon poe geura awurkeun panas nu ngaduruk sagala sangkan ieu dada sakumna nyawa Sunda nyaho boga pahlawan dijaya. Ah, seperti ya. Jadi ya mah tengah lakonkeun tapi non sawihna nya dina ieu non sajak pahlawan non ngeunaan pahlawan Pak Oto Iskandar Dinata. Jadi nyaritakeun kumaha misalkan kurang dilakonan kedah seperti tadi dicaritakeun hayu kurang ngibing daripada ngalamun kitu kieu tah henteu tapi mah cekap dibacakeun aja. Nah,
Dina saja aya nu disebat nu tadinya konotatif, aya oge anu disebat denotatif nya. Jadi anu kahiji ya aya anu disebut konotatif, hartina teh nyaeta teu langsung nuduhkeun barang anu dimaksud, tapi ngandung rasa atau tafsiran karena barang sejen. Tadi teh ya dina sajak mah ngandung basa kiasannya, basa anu endahnya, bahasa yang indah mun di Indonesia mah. Jadi ngandung konotatif, makna konotatif, bahasa kiasan. Tah upami sauihna aya nu disebut denotatif. Ya, sebaliknya langsung nuduhkeun barang nu dimaksud. Jadi langsung we eta mah teu nganggo non bahasa-bahasa anu bahasa-bahasa. Contohna ieu, hidup ke kedah tiasa kabentenkeun mana kalimat konotatif sareng kalimat denotatif nya. Ieu A nomor kahiji A nya, nomor kahiji A. Ieu non kalimat anu ngandung arti konotatifnya. Polisi keur mancing bangsat sangkan keluar ti panjimputanana nya eta makna konotatif nya. Mancing dirinya ngandung arti sangkan si si maling eta teh ketangkapnya kumaha polisi dirinya bersiasa nya sangkan si maling teh keluar. Tahu upami makna denotatif, Mang Usman keur mancing lauk di balong. Nah, dia makna mancing di dia nuduhkeun langsung ya imah langsung nuduhkeun yen si Mang Usman teh keur mancing. Mancing di dia aya umpannya, umpan misal ku cacing atau nepi kunaon we mancing lauk di balong. Jadi nuduhkeun langsung langsung nuduhkeun barang anu dimaksud. Jadi teu nganggo bahasa kiasan tadi nya. Terus anu dua, nomor kedua, baheula keur miskin ngajenan ari geus beunghar kalah nincak. Tah ieu makna konotatif. Balik di sakola neng yumna nincak tai kuda. Tah ieu bedanya makna nincak di dieu nya di nomor A mah konotatifnya kalah ari geus beunghar kalah nincak. Nincak di dieu teh non kadang bisa mulang tarima, tidak tahu berterima kasih seperti itu. Namun nu mah denotatif, makna teh langsung nuduhkeun anu eta barangnya maksud anu dimaksud. Nincak teh kuda, nincak maksudnya denotatif. Nomor katilu, mun dagang hayang maju, kudu bisa ngalah leuwihna. Lamun anu beuna Mang Odang keur ngalah jamu di buruan. Nah, ngalahnya jadi anu di garis bawahina di garis handapna nyata ngalah nya. Ngalah. Mun dagang hayang maju kudu bisa ngalah leuwihna. Berarti urang di dia makna konotatifna teh ngalah di dia mah non ngalah untungna, ngalah untung tina dagang seperti itu. Lamun anu beuna Mang Odang kan ngalah jamu di buruan. Nah, mah langsungnya nuduhkeun ka eta nu di non anu dimaksud langsung nuduhkeun ngalah jamu nu dinuduhkeun jamu ngalah jamu. Nya. Lajeng ieu nya. Hidup kedah biasa oke ku Bapak di tesnya kedah biasa maca sajak nya. Sajak. Kumaha cara non feelingna penjiwaanana wirahmana seperti itu. Orang cobi non sesarangannya ieu dibaca saja. Ieu judulna teh Tanah Sunda nya, tanah Sunda. Hejo pagunungan, Paul lautan. Hejo Paul langit nahate kuring. Masing di mana kuring nangtung, masing kemana kuring lempang, tanah lembok matak betah, angin nyeot nyuman tarang, masing di mana anjeun nunjuk, masing iraha anjeun cumeluk, kuring mau numpang kuring rek datang, neulkeun tarang, neulkeun jantung,
kuring tungtung tetepan, kuring tungtung tetepan, tungtung bedil ngincer dada, kuring geus nyaksian getih ngabayabah, kuring geus nyaksian panon cerlong tangga, maranehna nu mika cinta lemah cai, ngalungsar teu walakaya, kuring geus nyaksian Rajapati teu pilih wanci, kuring geus nyaksian nu ngareunah beuki geunah, maranehna nu ngabela tanah karuhunna, diparaksa kudu aringkah, langit hibar lembur musnah, walungan banjir ku getih, sawah ruhai kuma burahai, angin ngahiup perahan fitnah, hejo pagunungan paul lautan, saya kamarasan ngan katugenahan, hejo pagunungan paul lautan, saya katentreman ngan ancaman, kembang berem buah biru, kembang werah kembang jayanti, tanah tempat kuring sideku, murungan mun kuring ketika nah ya tadi kita sedana belajar orang sami-sami kumaha cara ngajiwaan, cara ngaduikeun kan wirahmana terus kumaha dina ngawaskeun saja. Itu panginten. Tah ieu nya aya kandaka kecap anu nembe dina non sajak anu diluhurnya. Nah, dina tanah Sunda. Aya cerlong nya soca sok cerlong berarti non berkaca-kaca lah atas nate mun dina Indonesia mah berkaca-kaca. Semeluk ngageroan nya ngageroan. Kamarasan, kawarasan atau kesenangan nya. Kumpaang nolak teu nurut, ngabayabah, ngaluprah naman dina taneuh ya. Ngabayabah dina taneuh. Narinah nipu, ngarugikeun batur ku jalan ngabobodo. Nah, kata nipu. Rajapati anu di siapkan dipayahan ku pambunuh ya. Teu walakaya hidup non atosnya teu walakaya kayak tangan penguasa teu bisa usik, teu bisa nulungan, teu walakaya, teu bisa naon. Itu penginten. Kemudian naon anu ku Bapa diduikeun aya guna sareng manfaatna nya urang kedah tiap hari, tiap dinten, tiap menit, tiap waktos sami-sami belajar ya. Belajar tinu hal halit, selalu belajar. Jadi hidup sadayana tiasa nerapkeun anu namina tata krama, sopan santun dina kehidupan sadidinten nya. Nu namina bahasa nya eta teh nunjukkeun hiji bangsa. Lamun bahasa hidup sae insyaallah baris dipikaresep kuno sanesna. Jadi bahasa Sunda bahasa anu beunghar, bahasa Sunda bahasa urang sadaya, bahasa Sunda bahasa indung nya, bahasa indung dinya. Sakitu anu tiasa kapihatur, hapunten anu kasuhun ditutup bae ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.